Teu aing mah teu ngeunah, aing pokona mah moal sekali-kali deui haji. Nah, Bray mana datang-datang ke Kulutus. Arek ngeunah kumaha haji, urang teh arek salat Jumatan, geus katinggalan, geus arek rakaat pertama geus kitu. Untung aya nu kosong di tengah, aing teh asupnya sak bar teh bari seuri, da gigireun teh kolot, gigireun Adi, sugan teh arek disapa, aku naon kitu. Ieu mah repe we ger haji. Aing teh dianggap Si anjing. Ya, Bray, mun misalkan orang keur salat sorangan, hek aya nu rek ngamakmum, hek nepak ka dieu, urang teh keur Allahu Akbar. Bray, rek ngamakmum, mangga. Allah. Hanya gitu. atuh minimal menghormati atuh ji, cicing wae. Oh, gitu. Mun misalkan dirinya ngamakmum, hek nepak. Bray, hormat. Hanya gitu, Bray. Enak gitu. Maksud orang teh menghargai atuh ji, lamun teu apal menghormati mah ih maneh. Oh, menghargai. Bray, hayang dihargaan sabaraha mana jadi makmum urang? Gitu, Bray. Padahal aing niat ngeureun maneh teh. Jadi aing nu kaheureuyanana ieu teh. Bray, kemana? Mau jadi curhatna? Moal ngesuareg Jumatan ayeuna mah. Lu bener, itu teh Pak Bunu.